Pangajaran basa Sunda. Pangajaran kahiji, kompetensi dasarna nyaeta mengidentifikasi bentuk, struktur, kaidah, dan aspek kebahasaan guguritan pupuh Durma dan Mijil. Danget ayeuna mangrupi lawungan anu kahiji. Sabada rengse diajar, hidup dipiharep tiasa. Hiji, menjelaskan kaidah guguritan pupuh Durma dan Mijil dengan benar. Nu kadua, menghitung guru wilangan dan guru lagu guguritan pupuh Durma dan Mijil dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia sarehat sadayana. Tepang deui sareng ibu anu danget ayeuna bakal medar materi nyaeta ngeunaan guguritan. Supados hidup gampil paham kana materi, hayu urang sasarengan dregepkeun pidangan contoh guguritanana. Di mana penjajah pada marudah lantaran dikiritik ku ahli negara yen eta lampah jahat tetapi kalah mudik ambek-ambekan dasar nu beki bengis adatna kesudah-sudah dasar nu kasar budi ngagawikeun jama teu jeung kira-kira anu teu nurut dibui tandang siksaan kejem teu aya
Barudak tembang anu nembe ku urang sasarengan di Bandungan teh mangrupa pupuh Durma. Pupuh mangrupa media anu digunakeun dina nganggit atawa ngarang guguritan. Pupuh mah teu panjang, sedengkeun guguritan leuwih panjang tibatan pupuh. Jadi kacindekanana guguritan teh sok disebut oge dangding, hiji karya sastra, hiji karangan dina wangun ugeran atawa puisi, sarta ditulis ngagunakeun patokan pupuh. Dina guguritan teh aya sababaraha hiji istilah anu ku hidep kedah pisan dipikahartos, ulah dugikeun ka patuker mana pada jeung padalisan, mana guru lagu jeung guru wilangan. Ayeuna prak imetan masing taliti sarta satuluyna hidep kudu bisa ngabedakeun mana pada, mana ari nu disebut padalisan. Sanggeus hidep paham mana ari pada jeung padalisan, prak ayeuna imetan tuluy bedakeun mana guru wilangan, mana anu disebut guru lagu. Barudak ibu parantos rengse ngadugikeun konsep-konsep ngeunaan guguritan. Dikawitan tina contoh, rumpakana, nembangkeunana, jeung istilah-istilahna. Tah ayeuna hayu urang susun kacindekanana. Prak ku hidep jieun kacindekanana naon ari pada, padalisan, guru wilangan, jeung guru lagu teh. Anu tiasa kintunkeun pamadegan hidep dina wangun voice note atawa tulisan, pidangkeun dina WA grup kelas satacan lebet kana nganalisis LK. Anu ngadugikeun pamadegan bakal dipasihan bonus penteun. Sakitu nu kapihatur pedaran materi dina lawungan kahiji. Ayeuna urang teraskeun kana nyawalakeun LK. Mugia pedaran materi anu ku ibu didugikeun danget ayeuna tiasa dipikahartos, tepang deui dina pangajaran basa Sunda salajengna. Cad pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.